سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kuari kumaha lamun penganiayaanana make teluh ya sih. Ulah dipajar eueuh ilmu sihir teh urang lamun nyaritakeun dina tafsir jagang ke sakedeung deui. Nyaritakeun tentang Firaun jeung Kangjeng Nabi Musa alaihi salam pan eta teh tukang sihir. Anu ngamodip tambang jadi orai, dadung jadi orai. Ngadu jeung Kangjeng Nabi Musa, tongkatna jadi orai. Sihir, teluh, jeung mujizat. Ieu mah keur carita bahwa sihir teh aya, teluh teh aya. Ulah dipajar eueuh, ente mun teu percaya, buktikeun coba kuari tuh ka Sukabumi. Di mana kana? Di mana kana? Tuh, emang sia masuk meuli meureun. Nyaho kan berarti. Ya, bener. Jarang sebar duit gara. Aya teh. Urang lamun deuk meuli sihir, deuk meuli teluk, baheula mah kudu ka Sukabumi. Kuari mah ambalaya di Sukabumina geus ka urang. Urang lamun deuk neluh, baheula mah kudu ka sisi laut, teu kudu ka Cianjur, teu kudu ka Sukabumi, teu kudu ka Ciamis Pangandaran, teu kudu asal sisi laut teluh ambalaya. Urang lamun ningali ka ditu ka Pangandaran, hehe, teh tukang teluh malulu. Terus urang ka dieu tah Garut, pameungpeuk ka ditu teluh malulu. Lain lalagaan. Demantak eta Syekh Abdul Muhi ku Gusti Allah ditetepkeun di pamijahan. Awalna pan ka Garut heula. Awalna ka Garut, pameungpeuk laut kidul, didinya cicing, tidinya direspon ku Gusti Allah. Berangkat deui terus ke belah wetan, tidinya teu direspon keneh ku Gusti Allah. Kunaon? Lantaran tukang teluhna tidak sedahsyat tukang teluh nu aya di pamijahan. Ye emang kumaha kitu. Marukanana eta teh wali ditetepkeun di dinya, wali ditetepkeun di dinya teh deuk dingeunah-ngeunah cara kiai nu kuari. Aya ngeunah barang jrek di dinya teh jelema narurut ngariung cau ampun sok gede kieu. Ya tebak kiai oplo teh pokok kitu mah kakara kaya nu harewasan bae ngomong kiai teh mah anu ande teh kiai kitu geus harareudang. Yeuh teh can jadi kiai atuh kos kitu mah DPR teh mah kos kitu mah. Nu hayang ngeunah mah bupati, DPR, gubernur, eta carita ngarareunah. Kiai mah ulah caritakeun geuleuh salila hirup Kangjeng Nabi memperjuangkeun agama datang ke perang. Jadi ulah ngahayalkeun haju kuari hayang boga motor Mio. Ti Mio Avanza, ti Avanza naon gara? Tuh, ti Fortuner. Atuh sia mah tarolol kabeh berarti. Perjuanganna mana? Jadi kiai si kos kitu. Urang lamun nyaritakeun ku hari deuleu kiai sosok kiai teh hararebat jasa. Deuleu bajuna hebat, lain ulah. Ai geus bisa mah masalah. Deuleu sorbana hebat. Deuleu kendaraana hebat. Deuleu sendalna luar biasa. Mun ku urang ditingali sendalna Masya Allah, baheula mah bakiak, baheula mah kelom, baheula mah gamparan, naik sendal Lili, naik deui sendal Adidas, naik deui sendal Loto, naik deui kuari. Atuh kiai anu make sendal harga 9 juta nanaonan. Teh si kiai tak kuyai. Masalah heulanan keur carita ai geus bisa mah tapi urang leluhur urang Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz nu geus diangkat jadi kutubul aulia
sapopoena carang make sendal. Carang make sendalnya non. Ditanya, kunaon cara make sendal? Isin. Ieu suku bakal dikajero kuburankeun mun dipakaian sendal nu bagus besi ditanya ke ku malaikat, naon maksudna make sendal bagus? Naon maksudna make sendal teh besi salah maksud kula cek Tuan Syabdul Qadir daripada besi salah maning teu make sendal. Di urang mah beda merek doang teu jadi. Merek doang beda merek mbong aing mah teu gengsi teu mah wow kurang hebat atuh ge penghormatanna kurang hebat ke lamun diondang amplopna leutik lawan teh kiai nya tek ku teluh teh kiai patu beres artina masalah geus bisa mah yuk keur carita kutubul aulia seperti kos itu da izin rasa. Nailah sihir eta sarfu syai'an wajhihi eta walugot tetapi sihir anu biasa geus dicaritakeun dina kitab Fawaidul Makiyah dicaritakeun tidak berbagai tafsir nyaritakeun tentang sihir. Oh sloba nu jelas sihir teh aya kumaha muzawalatun nufusil khabisah li af'alin wa aqwalin yutarattabu 'alaiha umurun khariqatun lil 'ada. Cokot ku urang jarum, cokot ku urang benang, cokot ku urang memerang awi, cokot endog puputihna bae beubereumna daha. Saya sok aja sesirian heran itu menang dahar burung dukun gak tuh dahar sarua suken ka dia eta ngaran deuk diteluhna saha apesna jam sabaraha ulah siapkeun tengah peuting seuk misalna babacaanana dengekeun gusianya jatuh aya jeung dina kitabna du kumaha di palentin neluh geus atuh saja kiai mah deuk neluh ge babarieun ja aya kitabna. Jiru mah teu anti ja kiai ge neluh. Ai daek ka neraka mah gitu maksudna. Baca. Uyut nu aya di tangkal Golkar. Caringin siapa itu telu keur carita ayalah babacaan-babacaanna fet yukeun seuk teunden di dinya mana arahkeun ka imahna mulai dibacakeun ulah napas set kudu di tengah sawah tengah huma ulah kadeulean ku sasaha sebab juri kaganggu mun aya jelema jadi jana kudu babarengan jeung juri mulai datanglah kanu dituju plek aduh kunaon Mbak coba ieu nyeri amat coba nyeri kerokan deui teu pindah ka dieu aduh kaceuli oh pamereun teh mah kaasupan cai lain kaasupan cai ada kieu aduh tarang di dieu kunaon Pak aya meuli Fortuner wah Bapak edan ye mulai berubah wajahna jadi berubah kulitna jadi berubah pemikiranna jadi berubah etalah teluh mulai melalui pagawean melalui ucapan anu enggeus dikemas ku bangsa perdukunan maka ketika nyampe terjadilah perubahan jelema nu diteluhna datang urang ka Sukabumi
Assalamualaikum. Ki Haji di gongna Ki Haji. Ya Haji. Haji, aya naon? Ti mana ye? Abdi ti Cikupa. Emang aya naon gitu ya ka dieu? Kieu Pak Haji, abdi dagang tadina maju. Dagang naon teh sendal. Haji kumaha tuh? Kabelah dieuna. Aduh, eta teh laku-laku gara-gara aya tetangga tah dagang deui sendal dieu kanyana bae. Ceng ulah diantepkeun kos kitu. Atuh ulah diantepkeun ceng. Boh, lamun nu kitu diantepkeun itu silaka ceng, teu gampang nu kos kitu mah ceng. Maksudna aceng ka dieu endek minta tulung kan lah cak Abah Haji mamaningan dipaehan bae nu kos kitu. Tanggung aya ge ribet mah engkena kitu deui bener mending dipaehan bae. Atuh maningan paehan bae. Bau budak ngaluhian malaikat eta dukun. Keur caritana. Ayo guys. Nah, ieu tah harga-hargana. Lamun 2 poe langsung paeh hargana sakitu. Nah, lamun rada lambat saminggu 2 minggu tah ieu. Lamun dilambatkeun ke muriang kena beak heula kabeh kena kandas mungkin 3 bulan 4 bulan kena bulan tanu ieu. Deuk pilih nu mana ceng. Ayo. Lah cak Abah Haji mah mendingan nu sakaligus bae. Enggeus tah mah spesial tah mah. Spesial ambo. Geus cak Abah geus. Bener ceng. Ayo dosa mah tanggung jawab aja nya. Ih, pan kitu amat. Ih, Abah Haji mah ngajalanan doang. Cak urang Cikupa babarengan bae tuh dosana bah. Kos kitu lah sihir. Jadi ieu mah caritana aya lah sihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a dina Al-Qur'an. Dimodif ku ahli sihir di zaman Fir'aun ketika persatuan jeung Kangjeng Nabi Musa, maka eta tambang jadi orai, dadung jadi orai, annaha tas'a. Masya Allah. Gitulah datang kakuari terus teh aya. Di Amerika nu panggedena sihir mah, di Belanda sihir anu pohara mah, di Inggris, di Jerman, yo ahli-ahli sihir kelas kakap mah di ditu sarua mah. Maka aya pertarungan sihir setiap per tahun. Emang pertarungan sihir itu sarua mah. Ieu sihir Indonesia mah termasuk sihir leutik. Encan sakumaha nu paling hebat sihir di Amerika ngadu jeung India. Ngadu jeung Pakistan. Ieu sihir kelas internasional. Jehe, emang kumaha gitu di Amerika. Wah, di Amerika mah teu wauheun ka Quran, wauheun ka sihir. Inggris sihir, Prancis sihir dah luar biasa. Satu ketika aya nu berangkat ke Amerika, datang ke New York, di ditu teh aya hiji nini asli orang Amerika. Begitu di deuleu sosokna teh putih, keur mah kulitna putih, serba putih segala rupana. Nanya-nyana ka tamu nu urang Indonesia. Nyana teh lamun cek bahasa urang mah you. Mana di Indonesia? Indonesia mana makan urang Bekasi, di Bekasina kadinya tah RW tah imana dinya. Aya di perumahan Reflex di dinya teh kan aya tah imah mana yang ngarep nyetan kan. Kageteun kan ya. Ku nyawa kos kitu. Digeus kadeule ku nini di dieu tah. Eta di Amerika. Masya Allah. Lamun manen tenurutkan ini terjadilah bakalna sepulang di dia bakal eta tahun berikutnya bakal eta tahun berikutnya bakal kos gitu iyalah kejadian nu bakal terjadi kaum maneh. Tetapi lamun maneh bisa mengantisipasinya dengan cara nah bisa terjadi. Eta dukun di Amerika datang ke kos gitu. Dukun di orang mah sapira kieu doang dukun di orang mah. Mana di Cikupa aja. Bener. Ngarep ngaler nya. Ngaler. Kuari mah ngidul keur ieu mah ngaler. Kasalahan ta dukun parah.
Keur ieu mah tetep ngaler aja dipindahkeun ku bapa mana ngidul. Oh, bener. Bener. Bener ku lagi inget keneh. Jare bae tangkal balingbing ya. Balingbing. Asanan teh keur ieu mah aya, kuari mah meureun geus diganti ku buahnya. Buah. Lain buah, asalna tangkal asemnya. Ji ke. Asalna ja teu aya. Lah, aya tangkal nu leutik teh di hareup teh naon teh tangkal nu leutik di hareup? Teh mah tangkal kembang. Eta. Tangkal kembang maksud mbah ge. Mbah ge maksudna kembang maksudna. Dukun can jetu teh payah. Melaku teh dukun kos kitu mah. Aya naon ieu ka dia ieu. Pugu kula nanya awewe di mana nanyana? Di dinya di Citra. Aju di Ciduhan. Ti ditu da lalaki kudu di Ciduhan. Mun can mamawa samping ka imah sia. Yeuh ulah disebutkeun embah. Geus pokona mah tah awe kos kitu mah kurang ngajar meureun. Abah mah mun ngadenge kos kitu teh teu resep jasa abah mah. Teu resep abah mah geus sudah diantepkeun ngaranna saha ngaran saha engke bae sabaraha duit lah teh mah geus gampang pokona mah ngaranna saha urusan ka dituna teh mah bisa dikredit masalah geus kredit dukun bloon asa ngadenge Bank BRI aing mah ngadenge. Nah eta kos kitu tah geus ngaranna saha ngaranna anu geus tungguan di imah tungguan pokona mah geus ulah disebutkeun mbah lamun teu mamawa samping jeung sempak bener bae waduh epen mana epen aduh nyana liangan ependi nyana kali itu ya Allah iya sihir teh ngaranna oh barang datang teh ya sia-sia cak mana teh aku lah ya kekasih Epen tidak ada yang terganteng di dunia kecuali dia anak ibu mah teu kasep tapi bu kula bogoh jasa cek kula mau kasep jasanya anak kedadalan sia kumaha eta hideung apa putih putih hideung tetep bu putih dadaleun sia emang kumaha atuh kadaleuna beuh kasep jasa asana Al Pacino ge eleh amboh budak teh eta teh sihir jadi kadeurna kasep bae pugu ku garaha sesa gerhana atau mah sebenarnya mah kadeurna kasep bae ya Allah eta sihir geus kitu ngara bagian percintaan bagian perdagangan bagian dan lain sebagainya kumaha pamentana